Sampurasun, tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangbebrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana beayana. Alhamdulillah Mang Dedi kiwari brek teruskeun carita si kancil dipake dulan dina bagian anu kaopat. Sakumaha nu kantos dipaju dina bagian anu katilu. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarkin kaayaan alam sore di hiji pelumburan khususna nuju ngaguar keayaan rumah tangga Raden Wargana kali bojona nyatana Sungkawati teh alunya. Dina perkawis si Peci dikuatan ku si Jamring katut si Somed harita geus menangkeun duit. Kumaha teu para pamirsa? Ajengan anak carita langkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beki burit bae. Malahan mapet pedut beki handap moekan kayaan alam. Kiwari urang pusirkeun perhatian urang ka Den Wargana katut bojona. Anu cikeneh pisan kasemahan ku si Jamring katut Somed nya kitu deui ku Peci nu gawe na di Den Wargana. Dina kaayaan kitu Raden Wargana Wargana mah jeung bojona pating haruleng we di mana teh. Meunang sabar hajung-jungan mah jarempling teu aya anu ngomong. Kawas anu keur silih baeudan silih antep alatan pabentar paham. Tapi lain itu. Ting harulang soteh ieu mah mikiran kajadian anu cikeneh lumangsung. Betras inget kana sikepna si Jamring anu sakitu tandesna teuneng ludeung eueuh pisan kasieun. Ujug-ujug birigidi gue Sungkawati harita bojona Den Wargana ngabirigidi terus ngusap beungeut bari jeung nahan napas. Ningali kitu pok atuh Den Wargana harita ngaraos kaget terus tumanya ka bojona. Kunaon Wati? Baluas Kang. Menikah tinggal we eta cuma bedog anu napal kana ti koro. Kumaha lamun kalapasan meureunnan kumaha meureunannya? Teu dikebatkeun ngomongkeun hutna teh. Bulu punduk lakah muringkak manten. Den Wargana ge ngartieun anjeunna ge unggut-unggutan. Karasa aya anu nya kana punduk jajantung ngadadak ratu. Geus rada lilapok karita nya. Urang teh beti ungha ku rahayat jelata. Tekarasa yeuna aduh. Tekarasa ku hate akang. Geus eleh ku euwah-euwah. Palang siang katipu urang teh. Duit lapur si Peci nya kitu keneh kabur. Saur Den Wargana hariwangeun. Bisi karugianana sieun karugian pisan manehna teh.
ngadenge cariosan kitu po kalita Sungkawati. Laras pisan Kang. Abdi oge rada hariwang kumaha atuh ari tos kieu. Nah badi antep wae si Peci teh atanapi Kekekelan. Urang mikir heula nu asa bisi matak mandawa ka diri urang pribadi. Keun, urang dagoan sapoe bae malangan. Nah si Peci teh balik di ka dieu atawa moal. Mun seug isukan pasosore henteu datang. Kapaksa engkang rek minta bantuan ka kumpeni. Pikeun newak si Peci jeung indungna katu si Jambring. Jeung baladna. Moal asa-asa rek diancurkeun kabeh. Kitu patekadan den wargana. laras pisan kitu Kang. Abdi oge satuju. Nya tina kareuwasan jeung akibat tina katisukaan ka si Jambring jeung ka si Peci, hate Sungkawati jadi robah. Harita mah satuju pisan ngatekad salakina. Padahal biasana mah najan terang-terangan oge ditolak. Teu oleh boga rasa jeung panuju ka salakina lamun seug aya niat rek ngarogoh lar hayat. Tapi ku harita mah teu kitu. Sabab inget kana kejadian tadi yen salakina hampir ditelasan di ala nyawa hareupeunana. Jeung manehna sorangan kungsi disengor ku si Jambring teh. Asa teu ngeunah hate cenah. Antukna Sungkawati nyalahkeun ka bapana. Anu wani-wani narima kana kadatangan si Jambring sarta ngahatean supaya ngahadap ka den wargana. Anu kajadianana mata kreuwas jeung kalingitan duit. Jung atuh Sungkawati nangtung leos ini ka tukang. Gok atuh tepung jeung Ki Surasa alias bapana. Anu harita keur ngabaheuhay we dina kursi hoe. Nasuh incuna nyatana jang topan teh. Bapak. Memang anu tiluan, semah nu tiluan teh geuningan ruruntuk. Terus tunjung. Datang ka imah urang teh geuningan bari jemawa cucuk rungkang. Nyar-nyar pikasusaheun. Da bapak nu teh mah make derem make narima semah kitu. Padahal mah teh balik we atuh. Semah kitu patut mah. Teu kitu ge atuh teu kakak teu caradi, teu aro-aro acan. Deungeun-deungeun bolongkotan kasebutna ge. Ujug-ujug ngomong kitu we Sungkawati ka bapana. Atuh puguh. Bapana atuh nyatana sasatna Aki Surasa teh ngerasa kaget. Memeh nempas soloho heula terus kurang kerung bari jeung mikir. Da teu rumasa salah ceuk pangrasana Aki Surasa mah. Tapi bet digelenang ku anakna. Lilaku lilapok nanya bari jeung neteu. Aing bete nyai ngomong naon nyai Wati. Bapak mah teu ngarti. Si Jambring ka dieu. Kumaha kitu? Aki Surasa beuki heran. Barabat atuh didongengkeun kejadian cikene. Nu kacida es teuing mata kreuwasna bikin Sungkawati mah. Malah dibejakeun yen den wargana alias salakina geus kedalisan yen rek numpes si Peci sakulawarga. Umpama isukan teu aya datang. Tak kitu nu matak bapak nu salah mah. Ayah kabanyaran kutang teh kitu cik geuningan. Kumaha teh? Aki Surasa bapana Sungkawati menigogodeg. Teu nyana horeng si Jambring teh kitu peta. Aki Surasa ge atuh hariwang ari kitu mah. Ngan teu panuju ari kana tekad minantuna anu arek numpes si Peci sakulawarga. Engke deui bapak mun aya semah teh arek kakang wargana atau nepi ka kira-kira sak lain manak malah sina balik deui we lah. Bijakeun eueuh we kitu non hesena atuh. Ulah dibere omer anu kitu patut mah bapak. Cek Sungkawati nyaan ceceubna teh tepikeun ka ngomong kitu. Nyai apaan bapak mangajenan kasih Peci. Pan si Peci ke benang disebutkeun warga urang kene. Anu geus matuh lila cicing di dieu. Katurung-turung si Jambring teh apan lanceukna.
Naon salahna musik urang ngahormat jeung adeuna anu kasemah. Aki Surasa teu narima kana saran ti anakna. Nya, tapi ari kenyataan anak itu dengan bapak, ya bapak mah atuh. Mun geus nyaho mah ari kitu mah moal narima atuh meureun. Jeung nadi ulah wae nyalahkeun si Jamring atuh nyai, buah teuing atuh pangnawan kitu teh. Kasieun hatena. Nu tadinya arek sopan jeung hormat oge atuh jadi galak. Da bohongan pribueuna Adigung. Ih, ari bapak manah kalakan mang menangkeun ka si Jamring teh. Lain mang menangkeun atuh da kaciri pisan wati mah. Salaki maneh mati somong. Adigung asa aing uyah kidul ka rakyat leutik teh kahayangna teh nincak we. Eueuh pisan ka manusiaanana. Pan bukti karek sakitu ge dimake ngancam-ngancam rek ngadakwa ka upas jeung pangadilan anu wajib ongkoh. Bari jeung ngancam arek dumpes anu teu tuah teu dosa. Eta teh naon? Eta teh sombong ngaranna. Kena keur boga kakawasaan mun poho ka si anu leutik. Jeung deui nyai sing inget wati. Kumaha lalakon urang bareto? Kumaha pangna bapa nepikeun ka kieu teh kunaon cik? Kumaha pangna indung hidup nepikeun ka tiwas? Jeung kumaha hasil hidup basa dipaksa kawin ku salaki maneh ayeuna? Sok pikiran. Lang atuh Sungkawati ngahulang. Breh kasawang ku manehna. Kajadian-kajadian anu geus lila kaliwat. Narembongan deui dina bangsa indungna maot kena upelor nyasar. Kaciri pisan gudawangna daging anu boleger beureum. Getihna ngucur. Kaciri keneh. Bapana ditaku, bapana ditatangkeup. Sedengkeun aya bapana kelakah ditewak di kuwalana. Diterus dikiringkeun bari jeung ditodong ku bedil. Malah karasa keneh. Waktu manehna ditajong ku sodadu. Dipaksa kudu milu ka markas. Nu akhirna naringkuk di pangberokan jeung bapana. Malah akhirna mah dipaksa kudu kawin ka Raden wargana. Lamun teu daek bapana arek dipaehan. Mate sing ingat eta teh nyai. Kade tuh. Ulah kabawa ku sakabah-kabah. Nyanjan heueuh ge bapa geus kolot. Moal pareum sumanget mah moal poho kana Purwadaksina. Moal silu ku kasenangan anu sifatna saheulaanan. Bapa mah nyai. Ya ampun melamun teras ka diri maneh mah wati rek kabur ayeuna ge. Teu kesudi teuing ngajadog jeung si wargana. Anak musuh satu buyutan bapa teteh. Itu cek Aki Surasa nandeskeun deui pamadeganana kan jadi anak anu memang moal pareum-pareum sumanget manehna mah loba teuing kanyerian jiga teh. Sadengkeun atuh anakna nyata Sungkawati ngahulang di hatena perang sabil. Nah mana anu kudu dicakal? Salakina Raden Wardana da salaki. Aki Surasa dapat bapa pituin. Kuduanana atuh kumanehna teh embung kalingitan. Jeung deui kahiji geus katalian ku anak. Kaduana karasa atuh ngarenahna laki rabi jeung Raden wargana mah tur tak teu aya kakurangan. Kumaha pamustunganana akhirna Sungkawati ngareret ka anakna. Telemek teu nyarek karawak budak di pangku. Ditangkep pageuh pisan jungdangtung kebus ka kamarna. Ngaring ke maneh teu bijil-bijil deui. Ayah, nah eta mah anak-anakan. Cek Aki Surasa bari jeung ngarenghap. Nahan napas jero. Lengak sirah ngadayagda kana panyarean kursi. Tang ngalamun nyipta-nyipta nu bakal karuhan. Terus ngalamun hayang kabur, hayang kitu hayang kieu geus kasawang atuh kahirupan anyar anu bebas jeung merdeka. Tadi kungkung ku musuh
ditalian ku kaum penjajah. Iraha aing bisa bebas. Iraha aing bisa hirup merdeka. Kekaranya di kadalian ku si warganya. Berat kayak ieu mah ya. Mending keneh milu ka medan perang aing. Jeung Tibatan kudu ngajajan tuh cepuguh urus cepuguh patut. Aing teh cek batur mah senang. Sagala kaperluan geus nyampak. Kari okop, kari am, kari rap, kari make. Tapi di mana kemerdekaan aing? Di mana kebebasan aing jeung nyajeuit tangtu balariat mah nyebutna teh anjing walana meureun ka aing teh. Cuma eta meureun daek tu malu ka musuh. Ceu aing. Ceu caluk aing, ceu. Aing teh sudi dijajah. Aing hayang bebas. Podaran we teh simargana cek kitu ku aing. Mumpung jauh ka batur, mumpung eueuh kolotna. Tapi kumaha anak aing jeung kumaha incu aing deui. Kitu kaum dangu. Galecokna hate Aki Surasa. Perang sabil teu eureun-eureun. Mesaban poe teh mikiran eta. Ka Raden wargana banget ku ceceum. Ka anak banget ku nyaah. Nu akhirna hate sorangan anu rajet diri pribadi anu prihatin. Kaayaan alam di luar teh harita beuki poek bae. Hawa beuki camewek tiis waktu terus nyerelek maju ka peuting. Gaang mah geus jempe. Nu kadenge kari sorak jangkrik we patembalan jeung beunceuk. Lampu anu ngatnyaangan di jero imah sarurem. Kabulan ku pepedut kandel anu turun beuki handap. Dunya teh asa tungkeb. Teu bebas jatenyoan. Ku ayana pepedut jeung halimun anu teu waleh nyimbutan gunung. Estuning matak surem, matak butak, hir butakna hate Aki Surasa mangsa harita. Kasubri para wargi, cang urang tunda heula. Di hanjuang siang urang teuneun di handelem sieum. Insyaallah kaharipna kasampeur deui. Ayeuna urang puseureun perhatian urang. Nyatana ka si Jamring, si Peci, katut si Somen. Si Jamring jeung si Somen nyakitu deui si Peci. Anu harita lumampah muruka imah si Peci. Di jalana atuh estuning lancar teh pisan halangan harungan. Beres roes teh kuciwana. Jeledur teh bedung isa. Tiluanana geus tepi weh kanu dituju. Kasampak teh indung si Peci kerenjang hunjar lambar bari jeung ampleng-amplengan ngabulaih nyeupah. Bari jeung ngalamun mikiran nu jadi anak. Tapi sabadana si Peci aya di imah hate demplong ngemplong deui. Malah mah asa lega teh nyoan. Tah genengan, geus datang. Tas di mana? Geus di marana ieu teh meni alut-alutan kieu. Meni ngamplang aya ulin teh. Kitu pokna indungna. Si Peci bari jeung ngisen meusan. Panon melong ka si Peci anakna. Kaya lama ulah wakata tanya. Kuring teh capek keneh cik mentah heula cai teh. Ieu ti koro meni asa tuhureun hayang nginum. Cek si Peci salse pisan teu hayang rusuh ngomong. Indungna teh talangke leos muruk ka dapur jeung nyokot cai teh cenah. Tetung si Lela geus balik deui dengan kenca ngajingjing teko. Anu katuhu rangem atuh mawa gelas.
sok ditunda haripun anakna jeung babaturanana. Kalawan teleba omong terus ngararinung saseubeuna sanggeus sase kakarapok si Peci harita. Mak, kuring tetes ikhtiar neangan akal tarekah ngagunakeun tata jeung cara siasat pikeun nyumpunan kahayang Haji Udun. Nya ayeuna pisan aya milik mak. Kuring bisa menangkeun duit sacukupna. Asana bakal lunas hutang ka Haji Udun teh. Sarta emak bakal tentrem cicing di imah ieu sabab duit geus menang. Gitu cek si Peci. Menang duit di mana maneh teh jang? Talang siang menang bangsat sia. Indungna si Peci meni coloho. Ari si Peci ret ngareret ka si Jamring. Kawas anu menta dipangjawabkeun. Si Jamring surti pok harita. Ulah salah sangka bi. Yeuh kuring saksina. Ulah sabab sabenerna mah kuring teh karunya ka bibi. Nyaah ka si Peci. Lamun kuring arek niat telenges geus we diantepkeun si Peci teh. Tapi kulantaran kanyohoan pisan dikakesakna ku si Haji Udun. Nya najan kuring anak buahna Haji Udun ge. Mikanya amanya ka si Peci beureun jeung ka si bibi. Syukur katarima pisan ujang kanyaah maneh. Tapi urusan duit kumaha eta teh? Nanti mana menang mah dari cidunungan nama sidik moal dibere merenan. Sak bitu meditna geuning. Cek indungna si Peci bari neuteup ka si Jamring. Ke dabi. Lain kitu atuh. Pugu bager dudungkan si Peci teh. Kukuring diolo we geuningan mere duit eta. Malah ieu duit nage ieu bi aya di kuring. Cek si Jamring bari jeung ku si wong roksap saku bajuna bro eta duit teh dina samak. Namru hareupeun indungna si Peci. Nya puguh we meni caloho. Amo geuningan rea tak duit di mana ieu teh? Beki hariwang we jigana teh. Bisi anakna wani pulang paling ti batur. Ye ari ibi. Ye ti Raden wargana ieu teh dudungan si Peci mun ngahutang heula ieu teh. Ngan nya kitu mayarna teh kudu teu kudu duit ieu mah cukup ku tanaga we. Nya anu ditandonkeun teh tanagana si Peci. Kudu digawe di Raden wargana saumur umur kitu tabi. Lang atuh indung si Peci ngahulang ngadenge kitu mah. Geus kasawang ti anggana kumaha kasalna digawe di hiji jelema. Mangkaning teu aya wates waktu anu tangtu. Da puguh atuh dicacapkeun saumur-umur. Kitu mah. Duit teh lain menang maling, lain menang nipu. Tapi menang ti dunungan anu haat mari ngeujeum ka kuring. Cek si Peci tandas jeung Daria semu anu bunga. Halus teh jang. Tapi mamanya bener. Ngangras hate asa sedih, asa perih. Nah, ari jelema anu teu boga besok nong torogan. Etu ning netek semplening cak semplak rajon teh aya nu percaya nginjem duit. Bet kudu deur make tanon sarta tanon teh bet asa teu munasabah teuing. Kami nabina ieu mah Peci. Indung si Peci ngalimbah. Kumanehna atuh geus kasawang. Bisa kumahaeun teuing cangkeulna. Ngaula saumur-umur kumaha pangharepan si Peci ka hareupna? Pasti suremna teh moal aya waktu jeung kasempetan pikeun ngarobah nasib supaya leuwih hade batan ayeuna. Sabut kitu atuh pok si Peci harita. Yah, mak loba nakarah pertimbangan. Ya mama ieu nya dangu ke nyamanya. Ieu mah teu kudu loba pikiran malah. Pokona mama kudu bebas tina bang baluh. Ulah diperes jeung disingsieunan wae ku Haji Udun teh.
Soal kuring mama kenal lah teu kudu jadi buah pikiran mak. Kuring teh anak mah lalaki, malah geus nincak dewasa, geus boga pengalaman, ludeung yang hareupan kahirupan. Ma teu kudu salempang mah nya, mak. Kuring sanggup lah ngadah naon rupa anu bakal kajadian. Pokona mah kieu mah nya poe ieu mah kudu tetep tumecek teh di ieu imah. Teu meunang kajabal ku Haji Udunnya anu telengas. Emak mah ulah cangcaya kuring mah. Aman teh kasempetan pikeun migawe kahadean ka hiji indung anu ngakandung nu geus miara ngagedekeun kuring. Teu ayeuna riha deui mah yeuh sok geura. Cek si Peci harita alus pisan ari ngomong nama. Atuh indungna beuki ngarakacak hatena. Da eta we kaharti jeung katarima pisan. Kaayaan si Peci kekecapanana estuning matak nyenangkeun kana hate. Indungna mah henteu urat ngomong deui. Ngan si Panon anu ngenclong jadi saksi. Merebei mapai pipi kaperes ku perasaan anu meureut ati sanubari. Indungna ngarahu, ngarasa ngenes, ngangres, bunga campur jeung sedih. Silah, Bi, kenaon atunya make kudu panjang-panjang pamikiran, Bi. Cek si Peci teh pan geus gede, geus meujeunna dileupaskeun, Bi. Sina bisa mandiri atuh hirup teh, sing bisa tanggung jawab sorangan, Bi. Bi ye, bibi ulah cangcaya supaya si Peci leuwih dewasa, leuwih ngarti kana hak jeung kawajiban, oge leuwih harti kahartina hirup jeung kahuripan. Dah kitu. Keun sing nya sina neangan pengalaman sorangan, tina lakon sorang sina ngalakon sorangan. Kitu we urang mah doakeun we ku ibi. Ayeuna mah asal bibi salamet, ulah disingseunan wae atuh ku Haji Udun. Pan kitu tapi cek kuring mah nya. Cek si Jamring milu ngomong. Maksudna mah ngalamu hatena indungna si Peci. Nya itu tuh naman mah prak we aduh. Kumaha nu jadi anak. Pokna deui atuh harita. Indungna si Peci ngomong kitu atuh si Peci giat. Tah anya kieu mah nya. Hutang ka Haji Udun rek diberesan ku kuring sarta duitna rek dibahankeun ayeuna pisan Kakang Jamring. Ari emak ulah galideur, ulah cangcaya sing betah cicing di ieu imah. Da teu kitu ge memang imah urang pan tinggal ti bapa. Kuring isukan mah rek balik dewe ka bubina Raden Wargana. Mancen tugas tuluyna nuluykeun hanca ngaula ka Raden Wargana pikeun mayar hutang teh apan mah. Oh haji gue atuh jang. Kumaha didoakeun sing betah, sing kuat, sing sabar tawakal. Mak banget tumarima kana kahadean maneh. Kumaha moal dipopohokeun sarta mak mualat ngadoa muga-muga maneh teh sing dipaparin kakuatan ku Allah, amin. Sarta awal akhir sing pinanggi jeung kasenangan tur kabagjaan, amin mak. Nuhun mah nya, nuhun nya. Cek si Peci bungah pisan hatena ayeuna mah. Malah keur kitu pok si Jamring deui. Enak kumaha ieu, Peci? Cek si Jamring harita bari jeung teh. Duit mah bawa ku akang lah nya. Me HP ke Haji Udun pasrahkeun we tah ku akang sarta bejakeun ci kuring kitu nya. Teu pugu atuh jang. Yah, hayulah mending ge urang ka Haji Udun ayeuna bareng yeuh nya. Keun bae dah kapalang capek supaya beres peuting ieu. Lang atuh harita si Peci ngahulang Panon ngareret ka indungna anu direret ukur melong. Teu ngomong da geus papasrahan. Arek kitu arek kieu oge kumaha karepna si Peci.
Atuh pok Mang Dedi meningakeun waktu cukup mangsanya kapan cag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah bagian anu kalimana urang-urang Bandungan deui. Hatur nuhun nya. Kumaha perhatosana ujung kandung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.